kebiasaan orang Sunda zaman baheula tah janten murang kalih teh kumaha saur Bapak Gubernur saurna teh uih deui kanu calistung teras kedah gaduh kebiasaan maca nya teu sadaya anu sifatna digital teh sae kanggo kamurang kalih mah nya kitu nya pangintennya tah upami ningal panginten sok anu kuliah di ITB S2 nu S3 eta masih keneh ngangge kapur nya sami di Jepang oge profesor-profesor nulisna ngangge kapur keneh kan begitunya eta teh aya senina kanggo urang sadaya namanya kumaha nulis teh kan kitu janten aya kaparigelan upami bahasa keren nama eta teh psikomotoriknya kaparigelan teh nya kaparigelan murang kali kanggo nulis kanggo maca nya gitu ayeuna di Eropa oge tos uih deui kan jiga kitu nya tah kumargi kitu hayu urang rojong ayeuna supados murang kalih teh boh anu TK na boh anu SD na nya tiasa gaduh kebudayaan anu sae gaduh etika anu leres nya parigel kan gitu nah hayu ayeuna mah urang sami-sami mencerdaskan anak bangsa gitu pangintennya hatur nuhun